tuh kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Ihers ya. Kurang ku bahasa Sunda banyak, ada temana bahasa Sunda ya. Ayeuna orang tos pendak jeung senior orang guru bahasa Sunda anu tos ngawulang di tahun saberapa undang? Di tahun 88 tos senior ya, tos senior anjeunna tos gaduh keluarga, malah tos nikah ka orang Cirebon ya. Nikah orang Cirebon. Alhamdulillah. Salah seorang guru senior anu sanes senior senang istri orang ya, sebenarnya senior gitu. Iya. Ya. Anjeunna humoris ya. Sok sanes anjeunna sanes di bidang bahasa Sunda kapungkurna, tapi pengabdian di bahasa Sundana luar biasa artinya. Ya bisa dijadikan contoh ku adik-adik ya, kanggo ngawulang di Cirebon semangat. Nah, itu Pak Undang penginten ai teh hayang terang pengalaman Pak Undang utamina resepna ngajar bahasa Sunda di Cirebon teh siga masih pengalaman unik gitu mangga Pak Undang. Saya can ngawler partosan di Kang Iwan ngenaan ngajar di Cirebon. Simkuring kawit di Tasikmalaya. Simkuring apal Cirebon kapungkur tahun 87 menuju SMP ngayakeun wisata ke Cirebon. Cirebon mangrupakeun kota atau wilayah anu terkenal di Tatar Pasundan ngeunaan wisatana karena matamahan pendudukna oge katuangan anu khas di Cirebon. Kukituna kapungkur simkuring menuju SMP ngayakeun wisata teh ke Cirebon. Di antawisna ka Karaton Kasepuhan, Karaton Kanoman, teras ka Gua Sunyaragi, teras ka makam Syekh Sarip Hidayatullah. Janten orang Tasik kapungkur upami bade piknik teh nyata ka Cirebon. Kita jadi aya aspek psikologis anu tos nyangkarep dina jiwa orang Tasik kanggo dinas di Cirebon teh bete ya. Nah ayeuna Pak Undang panginten keur adi-adi anu ngalajar ayeuna alanyarnya perlu semangat. Kira-kira pengalaman anu paling berkesan di Pak Undang salira ngajar bahasa Sunda utamina. Tadi mah budaya berarti Pak Undang tos nyambungnya antara komunikasi batin orang Tasik sareng Cirebon sami-sami agamis ya, religius. Nah, jadi aya hubungan psikologis gitu ya. Aya hubungan jeung sosiologis ya. Nah, ayeuna kumaha tah pengalaman waktu lomba atau kumaha membawa barudak Cirebon supaya diajar resep anu bahasa Sunda teh kumaha kira-kira? Saleresna kanggo orang Cirebon diajar bahasa Sunda, kanggo guru bahasa Sunda orang di luar Cirebon mah raos pisan. Margi ditinggali tina karakter siswana umumna semangat diajar. Itu salah sawios karakter siswa di Cirebon. Semangat diajar sok sanaos bahasa Sunda sanes hiji-hijina bahasa ibu di Cirebon, tapi pengalaman anu parantos ka alami ku simkuring kantos Cirebon teh janten juara ranking 3 sa provinsi dina lomba bahasa sastra sareng seni Sunda. Janten eta no janten semangat pentingnya. Salah saya semangat. Siswana semangat. Pak Undang betah di Cirebon teh